Ya wanita isita apa tak iya residrona teh sumuhun terang apa kadorna kantenan sa mana cuman salira bisinya hongaran teh di rupa saya bejana dorna ka dieu wanita kantenan ka ieu jelema para ratu meka yung-yun para menak meka serap kolot kesho budak era deungeun-deungeun meka deudeuh aya bejana ka dieu kantenan dorna teh sakti mandraguna apa ya kisita apa anjeun teh sacara teu langsung dek nyaingan padepokan Jajar Sokalima di padepokan Jajar Sokalima mah geus canggih sagala rupana barudak siswa-siswina oge geus teu make patot jeung pulpen komputer aya di dieu komputer aya oge kompor tuh geuning di ditu mah kendaraan canggih aya di dieu jeker nya paingan jalan lebrag cokor urang dieu ya ulah wani-wani anjeun ulah ngalinglungkeun batur ta ieu anger baladewa karena anu nampi pancen anu dipunut tulung ku anger Prabu Suyudana nyaeta pikeun nyingkahkeun anjeun ti ieu tempat anjeun teu dibenerkeun aya di nagara Astina bari jeung ieu tempat bubarkeun eureunnan kagiatan anjeun di ieu tempat teu kitu wayahna bakal nandangan larak jeung tungara sampean sangaran ngaran kaula teh Bambang Purbaningrat nah turunan ningrat ti belum Aswatama oge teu ningrat teu ngaku tah maka jeung ningratna ai penuh maneh kita ieu mah mengukur ngaran ganti turunan ningrat teh keur dahulu maka jeung Purbaningrat geus saya purba kekok hapunten teu aya wagelanana Kakang Semar Banar Cari Badranaya nun leres hayu Kang mangga hayu jang tutur ke jang kamana si cepot tutur ke gitu ketipu baik yola naon urang bertikeun aja silaing juragan Arjuna dewek bapak sok aduh aya anak tuturkeun anak kingu ya mangga atuh ngaran ayo Kang mangga ya aduh segala rupa pasoalan oge urang teh Kakang kudu jeung aturan cenah Kakang pegek ih dunungan monyong mangga teh kitu pegek hayu tuturkeun deui aing pegek mangga goblok
Kawitmu bukaning kawit. Alang dipirigan gendingan asli Pasundan budaya para hiangan gendingan asli Pasundan budaya para ngawincik wujud nahirup diri rahayu jas mani gemblang ngandung silakan kapusaka jembarana para luhur jasa amung ngabiktan pinterna para luluhur jasa anu ngabibitan dalam di kota Bangunku alo anu maha aku ku urang wajib di Nian siwa kang umatur imah suci kawi pra katiparan katia sangwiku anjarwi nian siwa
kang matur ing maha suci ancak Sarios di pertapan tutukan Gunung Wilis. Duh, iya inggih. Aya hiji tempat anu endah. Hejo lemok tang daunan rajeg tatangkalan curut-curut cai anu harerang. Kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes. Pasuliwer manuk gede manuk leutik. Angin gunung ngakiliwir. Itu kaayaanana. Hari ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Astina. Duh, iya inggih. Nyaeta hiji pertapan anu jadi sesepuna Kajabiti Purbawisesa. Kakungan siswa Kakasi Bambang Purbaningrat Purbadenta sami tungkul hamari klutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang pandita. Allah inggih. Nirahangan dikakaw daling lisan mekaten pengantikanipun. Anu payus dipiagul kalayan dipireus ku amang. Jap kahar. Ya, kaulanun amang. Tapi nona ngahaturkeun semasungkem kohonyo panjenengan Kangjeng Rama. Nuhun ditampi. Nuhun kulan ah. Kalihna ti eta aya pikersang naon ama keula. Sagala rupa oge ulah getas harupateun. Sabab urang ngabogaan hiji budaya ari budaya di urang teh nyaeta nete taraje ninca kamalan nungtik lari mapai buki nyukruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan laer aisan ipis lapis kana tapel kaituna malapah gedang abe teu melengkung bekas nyalahan. Eta ciri budaya da di urang masuk panjang carita tapi maksudnya mah saeutik. Istilah meuli hate Gitu. Laras kaulamu. Atuh cepina damel abdi Gusti ngahaturkeun semah baksis kahonyo panjenengan. Nuhun Purbadenta. Kalihna ti eta atuh bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga panata cologok maklum anu disuhunkeun pangresa saling maklum alayan atuh unyuk sumanga aya pikersaleunang kok kieu aya naon mah Purwa dikumpulkeun dina waktu ieu. Saperkawis amasono. Kaduana ti eta aya hal-hal anu baris ditepikeun. Ai anu rek ditepikeun teh ngeunaan kaayaan nagara Astina urang bantuan ku urang. Sabab di negara Astina teh ayeuna teh keur harengeheng ku dedengean loba bancang pakewu. Kaayaan negara keur pajejeut. Naon pangna disebut salah sarerea ka kurung urang. Nu matak teu hade lamun urang saling salahkeun, saling dedetkeun, saling gorengkeun. Anu penting urang omean ku sarerea. Da moal angeus-angeus lamun ku cara saling gorengkeun. Malan kaulanun lintang ti urang balik deui kana ayat-ayat pangeran ceuk pangeran pek
di mana beneng ceweng antara ulama jeung pamarentah, antara rakyat jeung pamarentah, balik deui we ka anjeunna. Ati uloha wa ati urasu wa ulil amri minkum al aya malan kaulanun di mana cekcok, di mana para sea gara baralik deui ka pangeran. Tadi dia migawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh. Lain ngan ukur aya nu maot, innalillahi teh eta teh mangrupakeun hiji pagawean anu kudu dipigawe ku urang sararea. Keur sapopoe gawe abdi aya nu maot wungkul, kamari abdi katipu ku lampah sorangan. Katipu kumaha? Aya pasaran digotong cek abdi teh jo innalillahi we kitu tah. Aya pek teh pasaranna teh rek diomean. Oh ta eta. Bongan di dinya oge innalillahi henteu innalillahu. Panaya maksud anu tangtu teh bo aloha ilahi alahu. Ari aloha ma alif lam na alif lam istighroh nyaeta tuduh karobuna. Ilahi ma alif lamna alif lam li jinsi eta teh tuduh kana apa artina kudu dipigawe. Hari Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan. Model Allahu nurun eta teh artina teh Allah nu kagungan cahaya. Jadi innalillahi ma eta teh pigaweun urang sapopoe. Model a'udzubillahi henteu a'udzubillahu eta teh pigaweun urang perlindungan. Bismillahi henteu bismillahu. Alhamdulillahi rabbil alamin tu eta teh butuh gawe ku urang digawena. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun teh tapi gaweun sapopoe asa ti Allah mulang ka Allah gerapek kasalamet. Lamun urang dek neungeul batur tong tulus ieu leungeun teh coba kembali kepada jalan Allah kana welasan kana asihan. Lamun urang dek cocorokot kembali kana jalan Allah tong tulus. Lamun urang dek korupsi tong tulus balik deui sabab naon da kaituna kana seuneun neraka atuh. Sapertina urang teh ya jadi pejabat teu ngadaharan duit negara duit rakyat dipake maraban anak pamajikan secara tidak langsung eta anak pamajikan diracun dibaruang ladang puak paok ladang tupati puder diparabkeun ka anak pamajikan. Eueuh sing inget kana papatah urang Sunda urang Jawa wong tua gawe wiwitan wong nom dharma lakoni sing saha kolot anu nyieun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Ya, aduh laras. Kade. Cenah geuningan cik salah sahiji hadis 100 tahun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Artina teh kudu ngadidik diri ti kiwari ieu awak ieu jiwa raga teh paraban ku rezeki anu halal. Di mana rezeki anu halal anu sah jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa jadi mani nu ngajadi turunan anak bakal soleh. Jadi lamun urang hayang anak soleh teh kudu soleh heula urang. Jadi hirup teh kudu bener jeung bagong bager ae atuh ieu teh biwir maksad teh bager Gusti sanes bajigur. Ieu teh nyarita teh dina bag-bagan Sukabumi bag-bagan agama nah sia teh ngompol aya tuh geuning ngompol ngomong teh salah wae tak kitu kasep nya. Bisi hidup diparengkeun sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal ta ayeuna teh amat rek nyitak hidup bisi diparengkeun ke hidup jadi pamimpin bisi diparengkeun hidup muncul di tengah-tengah masyarakat
kade sing hati-hati puasa di leuweung tapa di leuweung pantes rek kuat oge dawuh hakaneun tangke mah di mana hidup jadi pamimpin tah di dinya tapa teh dina kursi kasih bakal datang rupa-rupa godaan boh di luar boh di jero jadi mau patos-patos ama sasauran gitu upama teu aya kajadian loba pangna ieu nyarita kieu teh tina kajadian nah ari ayat-ayat pangeran lain tina kajadian gitu da kajadian heula sabab batur ayeuna patorong-torong batur ayeuna ngeuneuk-ngeuneuk batur ayeuna nuar batur da manehna ge bakal kitu kenna teh sabab naon sabab dasar agama dina jiwa teu aya kosong engke nate kaituna teh anger paciwit-ciwit lutung si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ku heukeut nu dihandap oge ku heukeut nu di tengah we kagencet oray-orayan nya geuning kitu oray naon oray bungka naon bungka laut naon laut tipa naon tipa neuri ya para sakaulah eta teh dipaneuri teh naon anu bakal karasa mah di akhir sagala rupa pagawean oge balitungan dipaneuri kaduhung mah tarati heula tah dipaneuri bakal karasana mah tu geuning aya oge nu ngahartoskeun raja di poe akhir kumaha teh maksud raja di poe akhir teh Gusti di mana-mana maneh iman takwa ka pangeran hirup di dunya eueuh carekeun bener bager iman takwa ka anjeunna maneh teh bakal dipapag saperti raja ainu iman takwa mah dipapag ainu teu iman mah nu doraka dipepeg beda sakecapnya Gusti dipapag jeung dipepeg cak itu kari milih we tah mah mending dipapag mending dipepeg garupina saperti doma we pan bedegong mah kaluar ti kandang nya ditajong nya digusur nya dijual nya dipunci itu nya tapi nu soleh mah ujug-ujug kencling gimana urang maot teh moal aya balitungan sabab manusia beda jeung sato saperti anjing puduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema sajabana ti bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang ya mudah-mudahan we atuh kaula nuna kitu bagja satadina kaula teh maguron di dieu teh cangcaya satengah hate ngaon sabab margina geuningan di dieu teh seuseurna teh wangsa buta mundur mah kila wala tangdur man kola jadi dengekeun atuh perkara nu dicaritakeunana ulah ditenyo jelemana naon sababna sabab lamun nenyo jelemana bisi kapiheulaan ku resep atawa ku ngewa sabab kapiheulaan ku resep sanajan ngomongna salah da resep ka jelemana digugu we dituturkeun we sabalikna kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomong bener ai ngewa maka jelemana da moal digugu tuh sabab dua nana oge aya akibatna kapiheulaan ku resep aya akibatna kapiheulaan ku ngewa pon kitu deui di mana wae ti saha wae ilmu mah nu matak urang ulah geureuhan ka itu ka dieu oge komo ayeuna loba golongan itu loba golongan ieu loba partai itu loba partai ieu omat eta jiwa anjeun ulah rek terobsesi ulah kapangaruhan keun bae dan nu anjeunna wungkul kabeh oge jajadian anjeunna wungkul kalajoanan we sabab lamun engke hidup kalajo wungkul bari jeung tapakur bakal ebreh tanda-tanda keagungan anjeunna malahan hidup pangeran mere beja ulah waka maot
maneh saat sana anjeun aya dina kaislaman. Oh abdi nguping teteh. Kumaha itaqallaha haqqat qatihi wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Sanajan maneh balelo maksudna anu bener teu naon. Benar maksudna mah. Eta tadi tengeh henteu kok kitu tadi teh. Sabab dina agama ku ngadengekeun nage bakal menang ganjaran. Menang jaminan. Artina teh ulah waka maut maneh lamun maneh can salamet jiwana can salamet ragana. Oh eta bek pikir da lebar atuh kaayaan keur dolim, kaayaan keur syarakah, kaayaan keur mabok, kaayaan keur judi tuluy maot kaituna da lebar. Oh eta teh panginten nu tadi teh dibebek. Tah dipepeg. Heeh, sanes dipapag. Eta ge dipapag ngan dipapagna ku dipepeg. Penastik kersah yang tumampar. Iya inggih. Barang nu curang impal cara sapratanipun. Aleutan ti nagara Astina. Iya inggih. Rasidruna Baladewa Karna oge para Kurawa oge sedanten waladia bala tamtama semaka. Nyaeta maksud nyerobot ka ieu tempat margi. Beja pabeja-beja yen di ieu pasantren teh nyebarkeun ilmu sesat. Sarak kenalan dia. Sampun doge. Ya. Itu geuning mending ngaleut teh. Itu ngalut jalmi kula. Aya naon ama sampurasun. Jing saha. Rampes. Ulah kage sang wanita anger Prabu Baladewa. Iya. Anger karena kumaha? Aswatama? Ulan. Aswatama matungguan di dia bisa ngencar. Jaga. Anger Prabu Baladewa sareng anger Adipati Karna mangga lebat kurang sambil lebat. Sarobot. Aya tamu lanjut. Datan niratanga demane wepak lingan rana. Wepak lingan rana. Sampurasun sang panita amuing haturan rawuh kahunjuk kasepuhan hang syukur haturan rawuh non Sampurasun sang panita amuing geuning ieu pangagung ti nagara Mandura ya wilujeng sumping non Sampurasun sang panita rampes ini para pangagung wungkul. Ngenakeun ieu sang panita tah raja ti Mandura Harja anu kagungan senjata pembunuh massal anu kasebat naon teh ger nenggala tah ieu anger Adipati Karna jago temak ti awangga tong boroh hingga beunta sanajan peureum nemak moakeun ada peureum. Ieu kolot ngahaturkeun sembah haturan rawuh kahunjuk kasepuhan oge ka para pangagung nun sembah haturan rawuh kaula nun sembah haturan rawuh nuhun ditampi sang panita nuhun
nuhun panita asa teu pararantes panita mun berwes kieu Aya panita eta heeh di Jabri. buuk jabri Ya pakaian kuleun. karunya anu guguru ka dieu Teuing ilmu naon dia tak kira naon. ilmu ge pasti diajar nyegik moal Ilmu hitam we ngepet. ilmu babi ngepet iya moal teu kadugalan tah soal kadugalan da moal leuwih ka suata mah Moal dulu ketua putra. iya pada tumaros leres ieu padepokan tutukan Gunung Wilis teh leres pisan ai anu jadi sesepuhna saha Dupi nu jadi sesepuhna saha sanes akul ku payung putut nun kaula pisan sampean leres lain di padepokan teu karareung kieu kieu angger iya leres iya anu nyebarkeun ilmu sesat ya panita isita apa tak iya residrona teh terang apa kadorna kantenan saan mana cuma salira isinya hongaran teh nyaho dirupa Terus sering diraga. geus aya bejana dorna ka dieu panita kantenan ka ieu jelema iya Anu sering dina TV. para ratu meka yung-yun para menak meka serap kolot kesok budak era deungeun-deungeun meka deudeuh aya bejana ka dieu kantenan dorna teh sakti mandraguna semut apa leres ya kisita apa anjeun teh sacara teu langsung dek nyaingan padepokan Jajar Sokalima Nek anu geulis. hah aya mah langsung dibere ti pusat waragana oge aya di dinya mah naon para panita dikumpulkeun dipenta tanda tangan kuntang kantung tong sok asa kapuji di padepokan Jajar Sokalima mah geus canggih sagala rupana barudak siswa-siswina oge geus teu make patlot jeung pulpen komputer aya di dieu komputer aya oge kompor tuh geuning paling canggih di dieu mah manuk puter hubungan karaja teh geus make handphone di dieu boga HP ya aya di dieu mah paling ge hasil tuh geuning di Jajar Sokalima mah geus boga kulkas aya di dieu aca tuning tong asa nyangu geus ku kompor gas di dieu kusuluh kene tuh geuning tah ieu nu ngarusak leuweung teh kieu di ditu mah kandaraan canggih aya di dieu jeker nya leureuh paingan jala lebrag cokor urang dieu ya ulah wani-wani aja nyaingan dorna jeung ulah wani-wani nyeun padepokan di dieu da anu beja ieu anu katarima ku emang di dieu teh ngaluarkeun atawa nyebarkeun ilmu sesat ulah ngalinglungkeun batur ta ieu angger baladewa karena anu nampi pancen anu dipunuh tulung ku angger Prabu Suyudana nyaeta pikeun nyingkahkeun anjeun ti ieu tempat anjeun teu dibenerkeun aya di nagara Astina bari jeung ieu tempat bubarkeun eureunnan kagiatan anjeun di ieu tempat teu kitu wayahna bakal nandangan lara jeung tungara sampean ngaruksak akidah nu geus tetep ayo wayahna bubarkeun di tempat wayahna bubarkeun jeung ilegal deui
Allah izin lalaborating Surat-surat padepokan. mangga nanging satadina kaula teh ngiring eta we ngiringnya ka nagara ngiringnya ka masyarakat margi nagara sareng bangsa teh meryogikeun sumber daya manusia nu berkualitas yen masyarakat negara tikawit ais pangampitah berbasis religius kultural jeung wawasan lingkungan. Nah, asa ngadengekeun anjuran Bapak Omar Sobarna teh. Iya. Bapak Bupati Bandung gitu teh. Anjuran Bapak Bupati Bandung gitu tah. Jawaban. Itu manawi. Kaula teh ngiring ngadidik masyarakat anu aya di pakampungan ieu supados tiasa muncul deui nilai-nilai juang dina dadana margi emut perjuangan karuhun urang anu sakitu paeh posona ngarebut kamerdekaan negara tina tangan jajahan ayeuna geus merdeka sasatna dieusian ku jalma-jalma anu kapangaruhan ku budaya-budaya deungeun sabab budaya deungeun aya anu nyurup ka urang parantos jadi kulit jadi daging jadi sungsung jadi balung dilalajoanana oge teu afdol lamun teu bari mabok eta teh nyingkirkeun pamadegan-pamadegan jati diri bangsa kauluh bangsa urang bangsa astina anu temahna seueur jati kasilih ku junti tong sunar sinir rumah sadorna teh lain warga negara astina tadina ayeuna nyebarkeun ilmu di negara aslina anjeun sarua jeung eta teh popokan kokotor kaing. Tapi dadorna mah geus ditarima ti kawit panu dewanata ti kawit karuhun-karuhuna tah geus dianggap dulur petkuhinis. Wayana ulah nyeun alasan jiga pokona ulah loba carita ieu waktu teh singkat wayana ada keureunan moal. Kana kegiatan ieu nya ai dieureunkeun mah eureunne tapi ai nyebarkeun kahadean mah kaula mah moal eureun lah nu kitu patut nyebarkeun kahadean di mana kahadean di mana waragana sagerupa oge da anger wah tak kade-kade ieu teh di mana geus loba muridna geus di mana geus loba siswana manehna teh bakal ngabuskeun ismu-ismu anu teu puguh ngaberontak ka nagara. Kadang-kadang nu kieu patut teh bakal jadi oposisi. Nyumput dina pamadeganana. Anu teh mahna kumaha? Cilaka ngalobaan mah bahaya musuh jero simut ieu teh. Wayana pokona eureun teu eureun dipaehan wae. Mangker. Ya atuh sagala rupa pasualan oge bade nyangakeun ieu kapun anak mangga kasih. Deuleuh teuing eta. Ieu teh salasa urang siswana leres. Sangaran ngaran kaula teh Bambang Purbaningrat. Nah, turunan Ningrat ti Peleu. Aswatama oge teureun Ningrat teu ngaku tah. Maka jeung Ningrat tah ibu nu maneh. Kita ieu mah mengukur ngaran. Ganti. Turunan Ningrat teh keur dahulu. Maka jeung Purbaningrat geus saya purba kekok. Lainnya nya aku wujudna. Ya aku gelarna. Ngaku-ngaku wiku nyarita di luka liku sangkan ku batur digugu daripada tukang tipu. Ngaku-ngaku resi nyarita diulah li guntang gantung make dasi sangkan ku batur dipuji ai tukang korupsi mapan keuna naon. Ngaku-ngaku pandita nyarita direka-reka sangkan ku batur dipercaya ai ngomongna cang caya.
bari jeung tukang nganiaya deudeut teuing naon saja sampean bejakeun kaos watama mah teh dagor dahulu teh waya budak ngora teh waya upami salira bade maksa ngeureunkeun kagiatan pikeun ngadidik ngatik para nonoman anu dibutuhkeun ku nagara kapayuna pikeun ngajawab tantangan ayeuna jeung tantangan anu bakal datang kaula tetep bakal mertahankeun ieu pasantren bakal dipajukeun tur moal ngeureundan tina kagiatan kan pakai asih sangkan persayangan kang propi papan keunana nganu harti eta panita teh geus nerapkeun pangaruhna kana hate-hate jelema eta jelema kieu geus wani nentang ka dieu geus nerap ieu pangaruhna bahaya ieu nah ieu kapanita dorna anu dipujung dipuja di semari dama-dama ku raja-raja ku para panggung terang apa ieu raja terang kunaon sia ngomong kitu wani sakitu musling kumaha dina waktu ayeuna tindakan anjeun upami anjeun bade maksa kaula aya hak pikeun mertahankeun lamun dina waktu ayeuna ti pihak nagara aslina rek ngancurkeun ieu tempat kaula anu bakal nakisna sarua saja ngentang ka pamarentah lamun kitu carana nah anjeun nyarita kitu emangnya hak asasi kaula salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu anjeun dumeh anjeun panita dumeh anjeun raja dumeh anjeun adipati keur kaula dina lebadi geus kaciri yen di nagara astina mah abdi teh can walatra rek ukur di warung-warung kula sudah segala rupa oge kahadean dengan ukur jadi slogan da amanah mah tetep paburantak can karasa kanu leutik mah iya kadang-kadang nu leutik mah maling hayam oge disiksa diperwasa galalenyur di teungeulana ai bangsat nu galede ngahep-hep we abong kena hukum menang jelema ter bisa diucing-ucingankeun nah dina lebah dieu entong make jeung dingkeun di anger teh kumaha tindakan maneh mangga bade kumaha tindakan dinya di podaran upami parantos nyangkut kana jiwa kaula rek dipaehan aya hak keur kaula bela diri moal bakal bisa nyaahkeun dirina lintang ti dirina wani di luar di luar kurang ajar di podaran satria ulah lamun kitu nantang ka adipati karna mangga di luar mangga tak kitu aden kudu dikeureuy ti ayeuna kitu patutnya dah beresan ti ayeuna ulah make jeung sieun-sieun dina zaman kiwari mah asal urang dina jalan bener boleh kita poka salurkan aspirasi kita tapi nu demokratis pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang urang mah berdasarkan data-data nu otentik urang mah bicara teh berdasarkan argumentasi nya paman tingalikeun paman ada mangoge moal cicingkeun tingalikeun Awer Citraksi Dumareksa Parto Marmo Wirupaksa Daru Citra Citra Dalu Citra Soma Citra Yuda Boma Wikata Wikata Boma Wikata Boma Jaya Wikata Jaya jeung saja barati eta poho deui ka jelema mah kalau bateuy kurawat atuh ya ben bae teh apa kabeh oge lah kacape-cape nataan asa jadi duit anu penting mah ya 100 kabeh teh anak kurawat teh pokona mah anak dastarata anu 100 anu awewe mantu ka dieu meureun
nu 100 sawareh deui mangga supaya tepung waku buaya mawap. Aya. Kurang ajar aja. Ya anu kasebut wanita teh sanes kalau siswa. Nah, saat tadi maju. Aswatama maju. Cocok. Tam. Ya. Tewak tam, kudaran tam. Ya. Tam. Ya. Ya. Cing, lamun bener aja dek bertahan ke dia pasatren. Wani nyerawan kaula Aswatama. Ayo itu serang aing. Kaula moal dek gelut, moal dek nyerang. Tapi upami kaula diserang, aya hak kaula pikeun bela diri. Loh dong deui ngomong jugur-jugur kieu. Oh, teh. Maju Sinatria, maju. Lan paingan Kiri hartina gunung Lucy cacing paingan nyata tersangka serbuk sebenarnya nyawa hebat di bawah lu deh tapi kerbala dewa mau make jeung ngejat satunya beasia senjata nenggala digunakan Adipati Karna Kakang Prabu gunakan kontai tuman ya makhluk
kurang ajar hutang pati berapati hutang wilang bahira rasakan siapa ya Golian. kurang ajar siapa rasakan hutang pati berapati hutang wilang bahira Hakit kunera Handingan Hakit kunera Handingan Para aing umur-umuran Ia nengalak itu bisa digunakan Eta kalah Udah magol Aduh Raka Prabu Bayi kontak biasa digunakan sarwa wahaya yuk boy bawang dina lebah di urang teh sasat kita sarupateun init-initan teh teu make hitung-hitungan anu mawi dina rasan dia ayeuna mah teu aya deui cara sareng batang kasanana pada mulut turun ke negara Amarta kaki Arjuna jeung kaki Bima oge Gatot Kaca minta supaya jago-jago Amarta dararatang ka di tempat itu caranya kalian mang ayeuna bade meos ka negara Amarta cenah dicangkalah cenah ditewa ku Arjuna cenah ditewa ku Bima da ti baheula oge di mana-mana pana Kurawa aya karepet teh sok minta tulung teh ka Pandawa siapa eta teh mangrupakeun hiji tradisi panglumpatan sarerea teh lintang ti ka Pandawa lamun Pandawa nepi ka hancur kahayangna Kurawa upami Pandawa nepi ka Arele nepi ka Karareo kurang dieu nepi ka Pararae komo urang teh paka menang hadiah ongko ai kana kagorengan teh sakotre kayo api sabolong badinya we balik aya we jalan lintang ti kudu diwarahna teh ku Arjuna ku Bima da Yudhistira mah tergelut komo Bima mah lamun dina domba mah kelas A teh Arjuna kelas B hese tanding marugana teh Aswatama Allah nu mata kula kata sarupata teh kitu tah init-initan teu make hitung-hitungan teh ai teh Kasep Arjuna Bima Pandawa utamana ulah kaget ya ama dek minta tulung pangusirkeun ieu panita teu puguh bimitina dek nyaingan aing teh asa ku kabina-bina teuing minta supaya buru-buru pangusirkeun kasih pangusirkeun aja sing sakali-kali mah atuh amat teh tamakeun naon teh sakali mah panayagan sinen tukang kenang tukang rebab teh tau ku rebab tukang rebab ku sungut cek sungut teh
cek sinen biasa sinen mah cek tukang gambang ngadereuleuh ngagambang tapi ku sungut tukang kenang ku sungut tukang goong ku sungut dalang oge kecerek nanti ku sungut tukang suhu mah jawurkeun tak itu cing sakali-kali mah ramekeun pangkatan kudalang heula pangkatan mah cerek neng nong ning nang poti neng 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 Naning nang nabeng cerek Nuninang nunanunanun Nunananinang nunong nong asa kenangan ku bancet aing mah tah bisi teu ararapa di rumah sakit jiwa teh kararieu pisan di rumah teh asa anjeun Bandung aya naon gulan bener pisan Duh, benar pisan da kata-kata si horeng talajak nafsu Besok dari Munar teh. ngarimunan kana batin hancur saluar jasmani nah eta dibentenkeun geuning jeung sanes bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan bohong pas ini teu dijadikeun Pagna kieu ge hareng engge eta. pangna nepi kara hareng heng kieu teh dilantarankeun bangkong ieu teh dikongkorong kujang Loros kitu. kacai ngajingjing cabeuting Naon teh bongan loba ngabokong ti tukang kada janji teu bisa nepati karasa ku sararea nyai Ayo dulu mun janji teh kieu. coba ya akibatna kadatangan jelema-jelema anu ngahajarek ngarugrug Allah. keur makaayaan hujan dulu eta Naon bulan? kapal setrum di kumaha lamun eta urang homean Kumaha mun kajejaknya? Aturan wa. Aturan gulan. amuing amuy hanuhun ujang Damang wa teh. Damang wa. wah Sumuhun. aya hibar ujang Ada. Nah, itu bade ka mana? Bade angkat ka mana wa teh jol-jol. Lawas ti lawas pacengheuh. oh menang beja salenting bawaning angin kolepat bawaning kilat Dah. beja tinu menang dipercaya Aya wartos naon wa. aya ajeb unranya id malah anyut Naon hartosna wa malah kanyana. oh eta teh hartina teh aya beja nu anyar di alam dunya Oh, gitu. Aya aletet tetela cenah mah di negara aslina teh keur bancang pakewu katuruk-turuk aya hiji pasantren cenah nyebarkeun ilmu sesat tapi urang mah ulah wakasuudon ieu karek beja kudu asak jeujehan sagala rupa oge kudu jeung wiwaha hirup teh jatuh
Aya beja ujung-ujung amek dumata kurang teh kudu taliti heula cing hati-hati. Wah teh nyarengan pangaulaan. Kok kitu wa teh. Juragan Arjuna, Juragan Gatotkaca, Juragan Bima tuh geuning nuju ngariung di ditu. Dupi maksana wa. Gua disamper ka tumariti senaan teu urang nepungan hiji panita. Nu aya di Anu eta panita teh cenah heudak kasumpingan dorna eta cu. Kasumpingan dorna minta tulung pangusirkeun hiji panita di tutugan Gunung Leutik. Gunung Wilis. Nah, kamana karep ngomong teh wat. Cu, milih nyangkolong kana waktos. Nyakitu teh ada kasangkar ku waktu. Da ua isuk deuk ngadu domba. Ejing wa. Ua poe Minggu wa teh heuh. Apaan eta teh silaturahim, urang teh penting namanya cu. Da ai domba mah sanajan teu diadukeun ieu pacakanna kencarekeun keur sok diararadu ku sorangan. Heeh. Ai kitu mah diarahkeun meureunan manehna teh aya hargaan. Heeh. Ya cu. Kapal Lurah Jaki di Majalaya. Nuhun ditepangkeun sareng ua dina wengi ieu nya cu. Heeh, ka Patatang. Ka ua Anen. Hah? Nuhun wilujeng tepang sareng ua dina wengi ieu nya cu. Ka Pak Haji Sampurna. Pak Haji Ecep. Teh Imas, balalageur ka ua teh cu. Kang Deni Rukada. Siap kitu ti ua saparakanca. Pikeun naon rupaha perjuangan deui ngawujudna cita-citanya cu. Heeh. Ka Bapak Bupati Garut. Nuhun kitu katampi dombana. Kitu wa beres. Pak Dandim dan Pak Komandan Kodim Bandung, Pak Ahmad, Pak Haji ayeuna mah teh cu. Da tidinya ua teh mimitina dibere domba teh. Heeh. Kakang Elis di geger kalongnya cu. Wilujeng tepang sareng ua saparakanca. Jang kita hiburan ua sakedeung. Oh mangga, wa mangga sayogi hiburan mah. Cing, menta wangsit Siliwangi we mah cu. Tapi rek ngukus we sakedeung we.
kita tadi ge aing geus karasa kana hate. Kita tadi geus jantung. Teu nyaho di nu hajat, teu nyaho di TPI, teu nyaho di syuting anger we ka aing teh ngaheureyan. Kabibirang kakak. Kirang bara atuh ngahargaan ngajen-ngajen. Moal tulis sekali kayaknya. Kenangan karunya. Moal. Eureun. Yang disebut belik pek. Ulah punungan Kang itu. Teuing geus kolot teh euy. Lain beki kolot teh beki sensitif. Ieu teh lagu Wangsit Siliwangi itu permintaan babe gue. Nyanya, da itu teh lagu riwayat atuh. Saya ngibing gendangnya polos terus. Karena dikicipan kurang tua. Karena dikedipin sama orang tua saya Semar Badranaya. Pasti ini udah di skenario. Saya marah ke babe gue, ke bokap gue. Manusia percobaan. Manusia percobaan, Semar itu manusia eksperimen. Ulah kitu si doraka hirup teh lah. Power. Geuleuh dek. Awak-awakan model gitu aja. Nawa ke jogol hade gorenge kolot teh. Dewek mah hayang geura pindah ke akhirat, hayang geura nempo bapa dewek keur kakak-kakan dina sieun neraka doraka ti anak. Allah barinake. Anu bapak doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba. Naon? Allah bapak doraka ti anak, ta anak nu doraka ti kolot nu loba mah. Aing ngomong Bener. Dewek mau nyalahkeun kana pamandegan batur. Sabab lamun saling salahkeun cilaka. Bener, loba anak doraka ti kolot loba, ngan ieu mah aya. Kolot doraka ti anak. Allah. Pok deui Allah. Anak nu doraka ti kolot. Aya. Allah. Ulah jadi pasea ieu kuring jeung di dinya. Lamun aya buktikeun ngaraka harti ku salaha. Saya bicara ini berdasarkan data. Data naon? Kang data naon? Kemarin saya berangkat di Palembah Cariu. Aya awewe nu dibawa ke kantor polisi. Tong nyanyahoana sia jebrak cicing. Yo mau geulang we. Terus Masih cara sia mau manuk. Yo seote ai dewanya euy. Urang kasawarga Kang. Oh saya. Aya buta nu ngabrontak ngaranna teh Prabu Niwata Kawasati Nagara Manimantaka. Saya. Pada lumampa. Tuturkeun kau mangga. sok wa kitu ah. Dikawit tatapa dugi ka ayeuna geuning karasa nama ayeuna aya daek peurih maka nya kitu jisim abdi istuning nyakseni tikawit dugi ka wakasan oge moal bade ngijing sila bengkok sinu mah ayo ka mangga Rampayang dola tinggal bapak aing yakin sagarupa pasualan oge geuning urang teh kudu gawe bareng ayo ka mangga punten nun nanaon ayo ka hapunten nun waduh
hapunten teu aya wagelanana Kakang Semar Banar Cari Badranaya nun leres ayo Kang mangga ayo jang tutur ke jang kamana si cepot tuturkeun gitu ketipu baik yola naon bang bertikeun aja si laing juragan Arjuna dewek bapak sok aduh aya anak tuturkeun anak kingu ya mangga atuh keren ayo Kang mangga ya aduh segala rupa pasoalan oge urang teh Kakang kudu jeung aturan cenah Kakang pegek ih dunungan monyong mangga teh kitu pegek hayu tuturkeun deui aing pegek mangga goblok kejeng Kakang pegek aduh ampun Prabu Niwata Kawasa para dewa dek dipasrahkeun apa moal widadari gelis Tunjung Wiru bagi sidik panuki sangat maklum Tunjung Wiru Urining dicara pikir oleh bati jarak rasa kata teh pajanun tedai paler sumelang kanurek mulang anu toh-tohana nandangan kadungan cinta tresna dibangun tersangka belano gencang anda menitisin aduh Gusti di mana pasukan di ditu lan Gusti alah Gusti kunaonnya duka panginten tukang kendang saya pun ide da eta sisirian wae dan daerah kingkang ngalaga wonten awang salamanangkeun Dewa gelis Tunjung Wiru nung anu jadi buah ati panyilekan akang ieu birahi akang nepi ka kieu jauh di jugjug anggang di teang pancasina teh mapageun ka papa
Gusti upami teh mah ayeuna widadari teu dipasihkeun sawios urang sorobot deui we kulan. Heueuh nyeta. Ngan heulaanan di daguan sabarna. Pantesna teh ngajingjing payung di tiung kulantang. Dibalik teteh kulan dibalik ngajingjing lantang di tiung payung balai katuangan naon leuwih ti sawarga aya Nyai anu geulis akang tingali awak nepi ka sagede kieu teh marukana teh kadaharan akang tedaeun akang teh bergiji wungkul kitu geuninnya ai dahar menak ai menak mah geuningan enjing-enjing sayur asem pasti siang roti sareng susu pasosonten nog obat nah ari bangsa aing nu leutik isuk-isuk angeun kacang tengah poe angeun kacang dihaneutkeun pas sore kacang geus saat tengah peuting kacang tutung subuh bau dan dihaneutkeun terus isuk-isuk teh deui kacang bari di mana rek jadi daging. Ya, Arjuna panengah Pandawa parantos gawe bareng sareng widadari oge disatujuan ku para juata marasanga. Nyata nyarengan Dewi Tunjung Wiru tapi teu katingalieun ku ieu raja nagara tim nagara Manimantaka. Nyata Prabu Niwata Kawasa. Alah aku tinggali lawang selap matangkap muka dulu. Wah, geus datang. Eta widadari, kabogoh ai. Eta geus datang. Wah, kawin teh geulis nyaan jadi dulu aing kawin seungit nage dugi ka dieu Gusti toba teuing enter bidadari mah beda aja datan nira tangga demam datan nira tangga demam pakulingan rana Gendera Kingkang Prapta Toba Ieu teh Dewi Tunjung Wiru tapi no dama kaula nun Raka Prabu unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka hunyuk panjenengan Raka Prabu. Nuhunok. Aduh, haling sia aing dek bobogohan. Bulan puasa ring. Gusti upami teh amat cio salira di rapalan di sawarga meniloka di mana pada bulan puasa? Bulan madu. Aya sumuhun bulan madu Gusti. Dok Tunjung Wiru kaula nu cik tangah nu ya kaula nu tuwa nyawe gening jiga Sophia Lacuba asli tema bulu mata teh lain palsu tobat nah asyik pemajikan aing wedak teh nah da beri tutungnya jeung bau ketos bagja teuing nong yap atuh ka dieu
kunaon nugi kalami-lami teuing akang ngantosan anu mawi kaula nun kaula teh istuning ngantosan kaputusan ti para dewanya ayeuna mah parantos sah kaula teh ayeuna pileuleyan ka para dewa wireh kaula teh bade ngiring ka salira da sami aing ngeunaan cinta mah kaula oge kitu toba ya nuhun seneng lamun nok ayeuna bogoh ka akang dedeh ka akang cing atuh akang hayang ngalahun di dieu akang hayang meluk tapi no dama kaulanun mangga kaulanun alah muni kena kieu aing nikmat bobogohan Gusti pena stiker sayang tumampara nafsu birahi anu sakitu gedena atuh ieu Prabu Niwata kawasan nyaeta ngagejlikeun ka masalah mangke bakal kagungan turunan anu sasatna teu ibuan anu bakal neraskeun di nagara Manimantaka naon ngajengkang anjeun Karek ka usap sampingna teh tepi damel kaulanu salira teh deui ka sakti teuing atuh kagungan naon Raka Prabu akang laras kaulanu akang teh ieu gaduh ilmu dina Tikoro sagede nog marukana lamun ditiupkeun ka gunung rugrug ka sagara Mataksaat aduh nuhun gaduh salaki kaula gagah sakti mandraguna cobi kaulanun kang hoyong ningal kumaha teh rupina rupina jimat laras kaulanu Arjuna anu parantos di jangjian tadina lajeng wae nyandak pusaka Pasupati nyaeta sasat upami salangap teh mah denawa yakin bakal ditujukeun kana Tikoro anu mana kaulanun naon teh hoyong ningal jimat angke we di ditu hoyong ayeuna atuh ieu Prabu Niwata kawasan inggih lajeng nyalangapkeun bahamna panah Pasupati dilepaskeun tina Gonewa hingga Tikoro na ieu denawa kapangang ku ieu panah Pasupati ngajengkang masing pati tumakami soe kurang pasukan ayo serbu ye dulungan urang cilaka coba kurang ajar widadari tukang tipu teh ka mana bieu nah tuh nanyakeun ka dewek da deka karek lol wah sia daek teh daek mana dewa namanya dewa kuluhu sia nu nyebut dewa kaing sia nu nyebut kuluhu mah teh heuh mana dewa atawa bangsa manusia dewa naon maneh dewa anu eta teh geuning dewa kineu dewa rongsokan bisi dirinya boga beusi urut aya kitu heuh boga jualeun nya moncong ka mana karep sia ngomong cek gejul modar sia ayo usik sia ayo usik kiwiri kada widak karasa waduh hebat oge teh jelema euy
Bisa jadi mana tukang ulin. Aing nggak tara digawe uline terus. Maksudnya ulin teh ulin usik. Usik na ya wait ya. Ya, tuh wait. Wait. Nenaonan cenah teteh. Aing asa teu kaharti bisi naon teh. Ampun. Aing sugan teh cengeun euy. Alah, what up ya sabjak beda. Aduh, anjing. Tuh, wait. Anjing. Aduh, peureuss goblok. What ya pat ya. Waduh, kurang ajar sih. Wait, aduh. Nah, saya tak kabin mina cing, ba? Ampun. Wait, ya sampai. Ya, wait ya. Ya. Ada, ba? Tah eta siap biwir sok nyarekan wae batur teh letah teh dikeuretan di akhirat sia goblok. Aing mun disebel. Ya aduh. Ya. Aduh. Ya syakin syak. Aduh, ay sugan aing rek ngagunakeun ilmu. Sakarat. Sakarat murenya. Ay sia ungang ngelewat aing, ay we. Cicing. Ngan ay Untuk mecakan tanaga aing aya keneh kitu tanaga. Hiji, dua, tilu. Alah. Duh, cilaka ya aing. Tolong. Mana tetangana bejaan? Tolong. Alah, tolong alah. Tolongan itu dulu. Tolong. Lah, di mana lu lah? Dina salah-salah patok. Tolong. Si dawala tinggal curugna. Tolong. Boro. Kunaon teh teh? Lain kunaon kapan katinihan? La ilaha illallah. Mugi ka kitu eta kalakuan si eta duh. Nggawekeun di mana ke geus kaangkat, sileng nyingkah jagot buru-buru Ngagurunya tanaga anjing pageus. Hut. Buru-buru dawala euy. Suka teh beunang. Aya aing nya ka naon bete euy. Siap buru-buru euy. Buru-buru euy. Cangkeul aing ah. Hai Arjuna, kaulanun kula
Anjeun dihaturanan linggih ku Hyang Otipati Jagatnata. Anjeun bakal menang ganjaran. Nyaeta bakal dijadikeun raja sapoe sapeuting di sawarga ukuran dunya 1,5 tahun. Kalayan dina gelar Prabukti ti Kumba ali-ali. Ya. Nah, ari dunungan di istrenane sagedeung di euy. Itu aing berita Kang lah. Bakal dijadikan raja sapoe sapeuting ukuran sawarga ukuran dunya mah 1,5 tahun. 1,5 tahun ukuran dunya. Dewek mah di dunya teh jadi raja sapoe ge henteu. Heeh. Dunungan aing mah jadi raja nepi ka 1,5 tahun di sawarga teh. Dewek jadi RT ge 3 minggu geus pada ngahujat. Raskin teh kalahkan dijual juga. Da eta tuh da beas keur pake miskin teh ku dewek di kejo. Tong boro wa kamera batur da aing hayang atuh. Hah? Alah. Naon? Bagja nu teh papadana euy. Cing horeng sagala rupa oge kahadean terus kahadean tiap poe teh. Sawa pangeran oge cenah ngeuningan di akhirat teh bakal ngayakeun timbangan. Berat kana dosa digebruskeun ka neraka. Nya. Tah ayeuna teh ulah make jeung hayang ditimbang di ditu mending nimbang maneh ti ayeuna. Tah geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beungbeuratan ku kahadean. Hah? Sugane ngagurayot atuh kana hade. Nya. Janji Allah oge da moal make jeung jalir janji. Yen syakur jalma anu tobat teu bisa naon moal ngalaksanakeun deui laku lampah anu sasatna teu dipikaharep anu ngarugikeun boh ka nagara, boh ka bangsa, boh ka diri sorangan, boh ka tetangga. Genti ayeuna mah ku guna pikeun kapentingan negara bangsa katut jejeg dina agamana istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan atuh ti akang saparakansa nyangakeun panglayade ku cara kieu gogonyakan ulah soteh jadi ejekan anggur sing jadi ajakan demi ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara kadar ti soredat letah lepas sakudak sakedik hapunten da teu aya skenario na ilalakon teh istuning sakapanggih-panggih ukur ngapalkeun jalan caritra tadina garapan mapan sewang-sewangan tangtos seueur lepatna batan leresna ku kituna mugia ngahapunten tina sagala pihak kalepatan ageng sepunten alit kalian tetap tiap malam minggu tongton di TPI wayang golek nepangan kasadayana para mitra nya rupina sakitu we ti akang saparakansa mudah-mudahan TPI sakali jaya tetap jaya anu ngadangukeun di bumina sewang-sewangan anu tipina rada alit enggak ngerameseran rada agung nya supados eces nya didoakeun cing beunghar nya anu kagungan hitam putih enggak cenah berwarna nya gitu anu kagungan sepeda enggak mesin motor iya teras beunghar peser mobil omat ulah lepat meser serang beli sawah nya ulah lali we zakat 2,5% tina hasil usaha urang da keur urang-urang keneh teh kitu beja teh akang lajo ngadu domba isuk ieu urang ngaju domba atur nuhun ti akang saparakanca sakitu we nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun anu saagengna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasana urang ka almarhum. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina sim kuring Gailan Mahdi.